Halo, Ya, Ebi, yo, nadong dari anak bocah di udah mau. anak pocang nu udah mau. Oh nyaho Di abdi ge. pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pocang ngaliwat, eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pocang mah tewak si pocang. Lah hoream cara rape, tuh mah yang pocang. Budak teh cicing beberik tah. Udah pocang lompat tari. Bot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pocang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul masuk. Terus Ugat tuh bisa bijil, ai pocang jalu. Cek pocang tenang. Beriling jalan tukang. Udah diopi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Wah, bayangannya kemana digadabah ku pecang. Geus beres pecang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pecang teh?" Mantong sacaci si papi gitu. Bapak sia teman. Eta pernah pecang ngaleueut. Di opi. Maksudna daya dari aku mah polos kene sana. Di opi teh kumaha? Ya, iya opi teh make gula, make naon gitu pecang teh gitu. Ngaleueut teh dinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mayarana gelis panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang gelis. hayang jeung gelis. Geus kieu cenah silai nganjang ceuk baturna teh aing rek asup ka kolong. Tah, terus tah. Nganjang we sup ka kolong keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman. Jeung mamaungannya mungkin cenah aing mamaungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit mah gabruk. Aya mau gabruk aduh pan geunah di kegepan. Tadi ada teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan kadenge kene. Geus euy, geus beres cenah tenang. Geus maneh keluar. Nah, teh malana ditinggal dia mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. Ada mah ngopi lagi di kana ya. Kada ulah gitu. Aduh. Tah eta dicek urang ge jelema teh ulah. Ulah Tapi anu halus mah kunti ka tipu budak. Ari urang mah sebenarnya mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok inget dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan deui di kampung jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu aya jelema ti dia jelema sieuna sok akrab we kalem. Di mana Din? Cek itu teh, ulin ceng. Ari geus jauh aing mah lin udin, paduli aing lin ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat kesieuna di nu poe kemana Din? Wih, ceng. Geus jauh aing mah lin udin, paduli aing lin ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karawak tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun ku aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dong lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajoklok aja. Aduh, dongeng aing teh ya. Eta teh geuning anu Dongeng nu mana urang nu dina kertapi. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu sisir keur ngumah piring piring banyaran naon lawan beureum beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat reuwas atuh teh masinis sugan teh tanda bahaya di rem tret begitu eureun nolong aya naon mang teh aya naon kantun bumbu goblok siapa mana wae maksudna mah bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning bener teh. Oh, pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu.
kabeh atuh kakatuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan an aya hiji saurang bakenca duh dipuji wanian ieu mah kunaon maneh milih di dieu duh ka atuh da dipi orang kupun bojo sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun ku pamajikan maneh kunaon di dieu duh ka da dipi orang kupun bojo sia ge ka itu aduh tah dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nya atuh aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea we wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan mu tes jambatan rek mundur gengsi bet samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati wah waduh ini mah pilih buteun tet syak bedog tuh nyebut bedog hareup sia nyahonon ieu bedog ari ieu belati tuku tama ayu ai sebentar gelut plong teh duanana ngemplong Iya pasti jawarana orang Jatayu ya. aduh tak aya jawara mah turuna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago Saya itu jelema jagoan anak kegebegan. lain jagoan emang mah mawa duit euy di karungan makanya geus hampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampok tapi bismillah we kumaha engke buat bener di tempat nu sepi rampok 5an lalaki jeleng nyarep marawa bedog ditinggar kabeh eureun sia nya aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikian karewek reuwas eta nu marawa bedog ya pasti nu mawa duit teh jawara deuk naon sia teh kikian marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah cenah kadek na sia malunur teu wani ti hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago hae aing ade sararea ge bisa duh alah oh dah ari dongeng mah Tuh nya pae. udah dongeng mah tuh euy loba urang sok ingin dongeng-dongeng mah baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy tukang celep Lain lu curug mah eta teh. lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang lotengna teh bobo janelana teh kusena rusak ti kusewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat teu bakat kusieun dagang pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ke pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu digekum gantung supaya pae sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyeun kusen ieu teu balik nyeuna matak jelema ti soledat dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangan nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju kemana cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katepos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teu make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep Pak nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah kanu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aider teh algojon teh jelema belegu tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese Pak cenah nah jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek tukang celep penek keur nyelep hayo milu we naon digantung sia naon dos abdi penek ya barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudayana adil pada eta alasan abdi naon make dihukum penek sia eta hukum meni gampang gitu nya trun zaman ayeuna mah hukum teh Model kitu. Aya ayeuna kakak. hah Hukum ayeuna di urang teh model kitu. nya sigana mah Nya kan zaman Waktu kalau kecipta. hukum teh kasih gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese.
nya ta eta Ada sultan seperti nya mending siga si Abu Nawasnya nya. ka itu ka dia memawa pantau mobil kubatur teh dising-sirikeun ai maneh jiga nu lieur nya ka itu ka dia memawa pantau mobil naon gunana da sia anu teu ngarti mah aing mah pantau mobil ngahaja lamun hareudang buka kacana tiris tetup hati bari ka gini ai sia Lugunya ya filosofi. tenang atuh dah meureun ari kitu mah ngeunaheun pan tah iya mata dongeng mah euy da ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge tah pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik Kumaha tante Kang? nya aya nu sakit jiwa meureun terekel naik kana tiang listrik Tuh. yo cocoretan make spidol citikik seri sorangan turun deui we datang baturna saurang naik ka luhur maca turun deui sijerian opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun penasaran naik ta dokter barang geus nepi dina tungtung da tulisan ta ieu tungtung tiang listrik teh goblok sugan teh penting aya deui dongeng nu gelo mah dokter euy tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering ieu sareng dokter mun aya naon ye adi bari nyunkeun tulung dok kunaon babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum cek dokter teh atuh maneh udah cicing atuh harapan abdi mah bohlam ini ngelepon lieu sia sare deui ya teh apa nabi mah bohlam itu aya deui sarua anu kitu datang ka dokter jiwa euy abi bade nyungkeun tulung cenah dok abi teh gaduh dulur sok ngarasaan teu normal heuh teu normalna kumaha sok ngarasa dirina jadi patlot sok ngarasa dirina jadi patlot manya bawa dulu ka dieu dicanak ya ge bari ngalurkeun patot tina jaket tah ieu sia gelo mah lain dulur-dulur sia teh aduh heuh dongeng marea tuturna alah heuh da Benar-benar ngedongeng ada sudah anu haap sudah anu hidang tadi. kan bahaya tuh kapan orang tengah hibur jelema pada aya awe nu banci teh meukeun kitu bang ada apa sayang main jorok yuk Aduh. ayo no, bener untuk ngecek teh ayam aduh ngambek si awewe ngambek lalaki belegung main jorok yuk hayu bener ngecek teh ayam itu bakon kecek-kecek teh ku bakon nyaho Yang happy sih sama kita bego. lalaki belegung main jorok yuk hayu doreng ucek-ucek teh ku leungeun Kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng kan mencubluk. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Aduh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira tuh. Udah Iya menjadi. dibayar lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Gorowok teh maju tahun. Nanging malam minggu sararea atuh kala luar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh da mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Robi Tadiuti. Monor jang. Oh. Nah, Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar pakai simut lagu gentol. cek awena teh mantau sia. Suli aing dilebetan bu sia. Tekan ini siapa terai? Dia semet dia aja. Tekan dia. Di atas materai kita pernah tekan. Mulai lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Panetan bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Ieu lakina teh nyeri koplok. Apa leutik deh siapa kurang ajar aing geuleuh deui sia ger terame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan, jeung hansip ngariung. Perkakas teh alat-alat tukar itu banyak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang Bimbo. yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam Aduh.
pendengar Ais. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu ngas SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Di tadi ada rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Berjujung. Kekuatan rasa lagi juga bantengnya kokok. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Maaf sesuatu. Kan weak di dahar di Bandung keneh ya. Asal radio baheula iklan teh lain produk udah hareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sabutnya bubur cucu di Bagong Malaya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api sinakla. Bubur cucu jamin urang maling lu. Aduh ampun itu mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujur. Nah, acan hubungan naon? Asa musuh nyerang orang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, si pageuh nya ka bubur cucu. Nu nagih ngareos, dapur runtok mangkok. Bubur cucu. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam. Cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh hareup eta salakina mun mamanapan sopan ditepunten bae Bapak mana widi-widian sanes ungak abdi Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abdi nyanak sangu ieu. Adi cek nu cocol ka mana pun bojo nuju ngiram sakadap atuh asup heula ka jero mobata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocok. Bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah ngidam syukur parupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan, Kalau kecuali kontan. kredit. Tah, Nona minta dangsa, dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala bu, Lalu udah bingung mendorong nak ke mana. Ayah kok, eta lagu lebih kayak gitu. Tah, Dikoreh. yo lah mau dikorehan lagu teh, euy. Mata ke kumaha, tik tik tik. Bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi, inilah musik jazz naik kereta api jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Ya. Budak lalaki. Iya. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make celana jero nya. Ya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini jang kadi turun. Song teh duit 10.000. Jong ka itu tah, meuli celana jero. Nu nini cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana memang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang mah share celana. Dateng ngau celana jero, cek aki-aki, itu dewek kayak gitu merek naik geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah, 50.000.
meuli silet. Oh, sudah mau ditang urut kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Ceurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroresan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitisna mungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Duh urang mah euy. Mislilah urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teh parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papangi teh ka urang teh ngagabruk. Kredi di mana? Cenah. Mage jeung Kang Edi. Wong si Maradona amanya, ya Maradona mah ngaran aslina Malin Maradona kok disebutna mah. Non sabapoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep, cenah ka urang teh. Di mana wae atuh? Di antosan saya Abah gitu euy. Ya, ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta anu mus kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papangi teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bak keneh. Wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Ini aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokona keur pejejel-jejel. Bari nyoklon tuh copet awe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Keur mah hayu teu make celana jero deui lapisna nya. Teh teh barang golosor leungeun teh cepet diantep teh barang geusup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorok cepet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka sawius ngusapan we nya mun ngusapan eta we tiang beus nya. Tah eta penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng nu udah loba eta dongeng teh euy. Nya oh eta mah aya awewe di desa nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep lajo wayang pan. Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh aduh. Eta mah sarerean ni kabingung atuh. Tah hirana teh tengah puting we nya di dapur teh. Keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ya tukang beca mun telenges. Ah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunnan. Nya talokon curug teh tina bilik. Aduh. Heuh curug nu mana we teh mah curug. Talokon bilik. Was malum keur eta bubur keur ngecek bubur. Disebrok teu ku bubur panas. Eta disebrok kuduna mah curug ka sebrok teu ngajerit aduh ieu mah lain kulantar ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jiga Gatot Kaca. Tobat. Ah. Neu teh atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh tah ieu dongeng nya. Tah, eta dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyon nepi ka 8, nepi ka 9.
Waduh, orai nangtung. Aduh, Orai sekali panas. megar anak aing pikeun kaya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100 cicing Terus ngalieu ka Maung, kumaha sakarang Maung? Doh. Maung nangtung lalaunan we. Leres sim kuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge Maung. Cempe kabeh eta sasatuan. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge Maung. Maung. Tahu teh. Cicing calik deui eta cempe kabeh sasatuan. Ini ada sieun atuh. Oh, hiji ge Maung. Hiji ge Maung, Apa? Yang marmot 200 bae mesin. Tah eta Kita dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng teh. Kumaha cenah? Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai di biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok lah. Mana tuh? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang selang plastik. Oh, selang plastik gitu. Juga majikan aing. Orai. Tah orai itu teh. Udah keur mabok. Ada mabok orai mah selang plastik bisa ke pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Tah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nepi ka murasieun atuh euy warung. Kios bro, nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy, tong pipiluan anjing, garasi anjing. Kios saga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing, garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing kita ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. tuh. Oh, da eta euy. Ka urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter Nah, menuju sare munnya jam 1 putih kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayeuna ieu babaturan abdi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari mana ulah cicing. Apa abdi mah bohlam? Eta mah teleponan di babet. Siapa dia mah mabok. Apa abdi bohlam? nah eta Aduh. seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Nanti kasih tahu ya. Gede gerai. Nak sinang. Cik mana itu bulan panon poe. Saha abang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun ka gujru nu mabok jeung nu mabok eta. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, harus tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe duka tuncep da bapak gejar mie engal. Lu mabok pun. Duka cep da bapak gejar mie engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan nih mah. Duka tuan di Arab, duka di Mesir, duka di India. Tah. Aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Aduh, tah eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing, Allah. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, siapa? Ceurik, nepi ka balik. Aduh. Cikuruna ngadon mewek budak datang ka kolotna, dilaporkeun anak tuan begitu eta nyawa teh kolotna mah. Mana si Udin? Panggil ke tangan. Harapun guruna tem bicarakan ke bapana. Jangan bikin malu abah.
lamun mana bener nu nandatangani sekalian sih terus terangkap bah si guruna paingan kieu mah sia atuh lieur mabok katanya iya lieur ya penting namanya mana nu nandatangani ngaku ka bah tah euy dongeng teh eta nya atuh urang teh kitu oke inget di Jakarta panya. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus kukurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomong na eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ka kukurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berarti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran orang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti cek orang Sunda di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da tidak ajar sejarah saha kabarna inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng karena ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah Eta rame mah yakin waniat. eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah ada baheula geus lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuma ni baru ye mi geuneuh getah getih hubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning itu cenah colok tuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager euy wah tenang isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abdi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi kudu damaran lah keun we teh damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos kitu na jang mah lain bujur muning aya cek si ujur mana teh ajen teh geus ge lain curug akeun mah da ge lain curug aduh tah inget dongeng aki-aki dina bemo dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan efek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong gejelik meureunna tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inungna budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempok nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy wut didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap duh wareg si bapak teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya tuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah dari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tah baheula mah aya dongeng teh tah urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot ngejulurnya ari anu tungguna teh ti peuting aya berenang ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang anu saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teh alus teh naon baheula teh kok naon nya alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya keur ngadongeng atuh nah heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng nya urang negro bari teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah
Itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang cek nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong, keur main bal katemprang potong tah, katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitutna ge poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh, ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha onam jantung. Launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atoy lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh atuh cilaka. Geus tinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang ka karak datang. Puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo dinukeun bewayah kijol ceuk bapana limbutan-butan camanyet ti peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui. Kasiksa aing tegang. Nepi ka brai beurang nungguan senal hiji deui. Atuh hiji deui da kumaha. Alah. Nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh. Aing mah malah aya nu ieun. Aya ieu tukang usyup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya nu ngusyup jago di dunya mah cenah. Kumaha kitu we? Urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunya. Walah, cenah eta mah cek nu kadua nyahebatkeun dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakara gede geleng-geleng eupan. Lauk teh nolo, buru atuh. Teu kiat ya yang nyantok, buka kitu. Cek nu katilu teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Bakat tu alus-alus eupan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apa? Tah, kudu kitu. Kang saur nama bahasa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh. Contohna deban seh, delam seh gitu. Eta teh leres. Kapungkur aya budak kita sakola. Efeknya kalau ka ulin ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyakana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebe jarek ujian rek sakola. Keur ngangon muning. Pan eta di bapana nanya heula. Bener mana sakola teh? Nya Pak, diajar naon ditu bahasa Belanda. Cing dewe kae nyaho. Wah, ada gampil Pak. Heuh nyaho ai lampu bahasa Belanda naon? Telam. Ai bangku debang. Geuning gampang. Tinggal make de. Hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning, tu eta mah ambek. Hey, the woods. Cenah maneh teh the school, geuning ngadon dengon demun, hayo debal. Ayo balik. Kitu euy. Tapi aya dongeng ya, udah. Ieu pikiraneun ya. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah hari anu 2 mah bager, hari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3. Mun bapa maot ya harta bapa bagi 3. Mangkani meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Beunghar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh.
kumaha cenah lalapan teh ka kieu ceuk nu panggedena saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur, pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur, nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan, sekian tahun hancur. Pindah orang kana dunia rekaman itu hancur, geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kan pangeutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kanang onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Ayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah, poe eta teh cenah. Terus eta dalam waktu setahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyaho kitu mah ini mabuk. Nya bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabar puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal jualan botol eta nurut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek geus kalapa rek turun teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya ke dagang ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali bari gagaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah cenah jeung sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal ya Yang diunuskeun namanya. ini rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnya pangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang. Iya. Urang mah cenah kayaknya marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunahnya panganan eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beda-beda dia. Mana meuli sia. Mana meuli sia sarua. Jiji itu nama damai geus. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki terus teh boga pamajikan bernya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir euy boga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Tak deh itu bling aya budak orang ngintip. Nah naonan si aki-aki teh. Barang ditinggal, aki, beja-beja sia. Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah. Teu bisa beja-beja. Udud atuh udud. Hiji waktu cenah nya aki-aki teh keur ngalabuah. Eta budak orang ti kajauhan nyamperkeun. Aki, sebling. Tadi jangan lagi buah. Isukna akhirnya keur ngabedak keur ngalalauk gitunya. Sampurkeun ki bling kadieu ieu lauk. Aya budak mora nu hiji deui. Nah saha moal bling-blingan di bere wae. Teu nyaho sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur newakan. Aki sebling. Teu nya mimitina sia mah. Dilarapkeun ka balong. Aduh,
kurang teh dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Oh, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun bunga. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari itu mau kembang. Wah, si eta jadi porosot gue calana kaktus. Alah.